Alhamdulillahil mahmudi bi nikmati al-mahmudi bi qudrati bi min adl wa syatwa bi amruhu bis sabai wa ardihi alladhi khalaqal khalqa bi qudrati wa ma yajahum bi ahkami wa azahum bi dini wa akramahum bi nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna allaha tabaraka ismuhu wa ta'ala madumatuh ja'ala musyaharata sababa lahika wa muqtarada wa sajadihil arham wa alzamal anam wa qala azza min qailin alim wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaba wa siqra wa kana rabbuka qadira fa amrullahi yajri ila qada'i wa qada'uhu yajri ila qada'i wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa yusbitu wa indahu ummul kitab amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillahi yaqdi biha may yasha wa yahkumu ma yurid la mu'akhkhara lima qadama wa la muqaddima lima akhar wa la yazdami'u bisnani wa la yabtariqani illa bi qada'in wa qadar wa kitabin minallahi qad sabaq. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Sabadana panjatkeun puja sinaran rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan aya dina qadar Allah biasa nyakseni dina ieu acara peristiwa anu agung yakni pernikahan Najang Dang Yogi Lesmana sareng Kusuma Lesmana Kusuma sareng Depi Saraswati sadaajana nyuhunkeun doa di sadayana wirehing ieu dua insan anjeunna bade ngalaksanakeun rumah tanggi ku Allah dipaparinan rumah tanggi anu barokah sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat kali salamna mugia urang sami-sami heula limpahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekakantun ka keluarga ka para sahabatna para tabi'in tabi'atna dugi ka urang sadaya. Terus ngapain? Da acan. Oh, di tasela tuh nya. Sok beli benten bahasa Gombong jeung bahasa Makassar. Narima abdi nikah ka Depi Saraswati binti Bapak Lilik Cek Salim ya Lili ukulnya binti Bapak Lili mas kawinna ku perhiasan emas sabaraha dibayar kontak isap tuh ya perhiasan emas sakali deui tah itunya jadi mana bapak wali kontak cepet refleks ngawalernya koncreknya cepat ulang ngahulangnya. Oh gitu siap niat dina manahnya sejalillahi ta'ala berangkat nanya supados dijantankeun ta'abud ibadah dina nikah. Bapak wali niat dina manah sejalillahi ta'ala bade ku nyalira ditungtun da ditungtun wae. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah atuh da khutbah nembe parantos mangga urang sami-sami maoskeun heula istighfar sareng sadat wabil khusus ka Bapak Wali sareng ka panganten umum ka sadayana nu hadir. Mudah-mudahan ku ngalangkungan istighfar sareng sadat ku Allah dihapunten dina segala rupi dosa alit dosa ageng dosa nu karos dosa nu teu karos. Ku kituna mangga urang sami-sami sasarengan istighfar sareng sadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amanna bisyari'ah wa sadaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam. Tubna ilallahi min dulmil ibad, tubna ilallahi min qata'is sholah. Sok salib kedua ucap Bapak Wali kontak narima abdi nikah ya cepat treplet. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa zawwijuka ala ma'amarullahu ta'ala bi min imsyak au tasrihin bima'rufin wa ahalallahu lakum nikah wa harrama alaikum syifah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Salam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Endang Yogi Lesmana Kusuma, Yang Endang Yogi Lesmana Kusuma nikah kaula ka anjeun ka anak tetes kaula, ka anak tetes kaula anu namina Devi Saraswati mas kawina perhiasan emas 15 gram dibayar kontak. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim alaina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal abad wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajah wa tuballighuna biha aqsal ghayah. Allahumma ij'al nikahan mubarakan wa syahadatan bis salamatid dunya wal akhirah. Allahumma barik lahuma warzuqhuma zawjatan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma a'tini pulusan wa amwalan thayyibatan katsiratan mubarakatan bi ghairi hisab. Allahumma ahsin akibatana bi umuri kulliha azirna min hijid dunya wal akhirah. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khairi wa sa'adah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi auladina. Allahumma barik lana bi azwajina. Allahumma barik lana bi dhurriyyatina. Allahumma barik lana bi ummahatina. Allahumma barik lana bi abaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Dawa'um biya subhanakallahumma wa tahiyatum biya salam wa akhiru dawa'um alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tadi para tos kasakseni akan tikahna ujang 6 sareng neng depi kalayan aya dina kalancaran. Nu salajengna sadaacan nawis panginten ujang tadila pasrakeun heula mas kawinna supados ingat sok mangga bade mayar mas kawin mangrupi emas 15 gram
ieu tanah buktos abdi sahna nikah sareng salira. Mudah-mudahan sing manfaat maslahat barokah kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Nampi abdi mas kawin ti AA caroge abdi anu pangkasetna. Mudah-mudahan AA digentosan ku Allah anu langkung ageng. Jazakallah khairan kasiro fid dunya wal akhirah. Sok pasikeun suntangannya. Suntangan ujang. Sok suntangan ujang cekelan ku pastakan ya. Bismillahirrahmanirrahim turut tanjang. Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha alai wa a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alai Robbi habli minas solihin. Tiup mun-munana najang kuno anu tadi 3 kali mah karena teu bating minta duit. Sok calikeun awal maka dia ngalupatna pikiranana. Lieur lalakinya. Ujang alhamdulillah parantos salira dina waktos ayeuna nikah secara agama, nikah secara negara. Buktosna insyaallah ku abdi mudah-mudahan sing manfaat maslahat di anggonanya pangitan. Ujang siap ditausiina. Siap dina ieu serat ya ieu segata lek kayak dibaca beri ngadapang arek-areknya. Ulah parasnya nya tali perjanjian seliranya gitu. Jadi maksudna si istri aya kekuatan hukum di dieu gitu nya bisa ngaju ke pengadilan. Mata kade tong ngantunkeun tong teh mere napakah nya tak dewe di dieu angosnya. Siap ditawis. Tawis serat. Alhamdulillah di awal dugi ke akhir acara peristiwa nikah na ujang unibah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu tetesan tapi hatur hapunten ka pemirsa al-mukarram mobil khusus dua pihak laku beribadah seperti hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos semandu dina rangkaian acara pelaksanaan prosesi akad nikah Neng Depi Saraswati ngajatuk rami kacep endang Yogi Lesmana Kusuma. Urang jajab doa kusasarangan kusadayana Nisa fotografi.
Unsur di pangkonan ibu bari nada Zia Brahma. Anak yang hidup dah dilahirkan ku ibu hidup. Digugulung goyang gayeng goyang getih. Waktu hidup garing apa hidup dibudakkan tengah peti. Kudu nyaring tulikan kedi undang di andi. Anak king sasatu daprek luntang abah alam rumah tangga. Tong ilit barita amit ngaleos kawas nu pundung. Munjung halakain prak gelis kasep sungkam kana jantan itu audio di alitan. Prak gelis kasep sungkam ka mama a. Tepengan panangan dua nana. Langsung sungkem meduk dua panangan langsung. Cepengan panangan dua nana anu mama. Anak debat jati buah di kembang sukma anak ibu buah teh sesempalan raganya duh utun duh inji bagja dua hari dap rabi langsung dipeluk mamahna. Allahu Akbar. Ridona Allah gumantung ridona mamah kali apa. Murkana Allah gumantung murkana mamah kali apa. Jiat bang doati mamah ridho indung. Ridho indung, ridho Bapa diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Pamah hidup ulah pengalakonan pancen agama tanu 5 waktu pekajentong tinggalan langsung dipukul alaika wajah mabainakum mafiqai. Mudah-mudahan rumah tangga putra putri bapa menak rumah tangga usyakinah mawa abdi ulah disaha-saha jantankeun putra miwah putri apa sareng mama. Abdi jantankeun kula wargi besar mama kali apa. Abdi bade rumah tangga mudah-mudahan dorong doa ti mamah kali ti apa abdi sing barokah yuswa barokah rizki barokah pait manis rumah tangga abdi. Mudah-mudahan menak rumah tangga nu sakinah mawadah warahmah anu dipikari doa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya lindung kudu kalindung nyamu jama kudu ka bapa ngan indung anu ngakandung bapa matang daraja jungjung salit ke tengah-tengah mamah kali apa di cepengan pundakna ku mamahku apa doa yang terbaik mudah-mudahan doa indung doa rahmah diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah diawali bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hidup sing barokah rezeki, barokah yuswa. Tempel Bu, tempel. Tahan heula 2 detik. Oke. Sudah? Belum. Tapin anu pamungkas. Tahan heula. Patah teuing katinga. Padir dina lurus eta teu katingali nyuapina. Tangana dina akeun. Handap. Oke. Udah? Oke, tang dari bawah ke atas, pelan-pelan tempel ke AA ke Neng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3, tahan 2 jam. Tempel, tempel. Ya, oke. Udah. Ya, ada tempel. Tahan heula. Udah. Masing-masing AA pilih haus. AA MM masing-masing dia kan itu kakak. Oke. Ya, lihat kakaknya. Ya, tarik berdua 1 2 3. Oke. Tarik. Betot, Teng betot. Cina Rosa. Ya Allah, AA. Angkat. AA pelan-pelan kayak mau langsung udah. Cenah di pengkerean nyari ke kanan ke kiri sok biar deket aja 1 2 3. Oke, deketan itu gigit simbolis sahur ibu tadi. Iya, tahan sekena sing saket ancang dulu. Udah
Ya, oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara adat itu mah simbolnya mudah-mudahan sing capapait sama manis. Ini pakar bagus pada siring heula saweran kapaling dia anu dina meja tamu. Apakah ayu anu cantik-cantik kapaling dia heula. Kang seueur barudak mangga. Pada di panggung mangga. Kang neng di kiri. Neng di kiri. Ah di kanan. Payung pagar bagus. Pagar bagus. Aa payungna jadi pangjurung tina samar-samar ati kadang-kadang jadi pangjurung tina samar-samar ati samar kesayang kedungka mana ingis-ingis natali ati dumadi kilik sajaraning ati Bismillah maha gunas tur mahasih Gusti anu murah Gusti anu mahasih Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ku samping. Oke, siap. Ada nih mana? 1, 2, 3, ur. Ur awur, diawur awur artos nangun. Diawur awur ku indung. Aduh tekan dina menu makan teteh. Aduh eta kadupang kayak Allah teh. Tekangin di palidinya. Subhanallah. Aduh ya Allah, donya aduh eta makanan. Teteh tekangin ya Allah. Si teteh teh nyadan ih. Astagfirullah. 1, 2, 3. Ya, anglah sikat sekrek ya. Ya wer tekangin palidinya sur abdi menu makan di palidinya. 1, Di dia 2, di panggung. 3. Sayur bayan. Awas, mungkin eta gara murang kalimat terang nanaon terangna. 1, Saya bulung we. 1, 2, 3. Basna ya. Hapunten. Enggak. Upami keluarga terkait kakak. Kan Cek dulu. proses kedua. 1. Alhamdulillah hadir barokatuh. Pangawaka neng rindu dihaturkeun. Gotong mangga supados ngabaris pamarin doa ke pengantin sakit pagina dilajang karena sajian santap makan siang. Sumangga ke para sesepuh, para alim ulama tipayun kanggo muka barisan. Sambil musafaha tamplokeun doa kangge dua panganten. rapat di balong ya teh. Oh, rapat di balong. Tah ieu teh bade rapat di balong cenah ieu teh tah.
jadi bere-bere. Ngaceng orang nyarumput di mana? Nyarumput atuh. Ingat di kamera. Aduh, gas lah. Gas. Persiapan buat acara besok lagi. Nyiksikan sayur. Jangan bakal kali itu gunung. Jangan coba. Punten. Cekedap. Cekedap. Pokoknya biasa baca yo. Ulah gerogi. Abi teh sieun viral. Aduh. Komo sareng joget mah abi teh Alah. Iya bi aing garut cenah aya kamera. Ulah kumpul wae atuh elit. Cedak kumpul, sugan we dibarere duit. Oke. Siga nama pasti abi tempat kita. Isin ke kamera isin ke kamera. Mani macanya kamera. Dia kata aja geus maca yeuh. Kadingnya tertani. Tadi bika. Kurang muka. Isin. Ini wortel Pak, ini wortel. Aduh ya Allah, Gusti Allah. Kita gening wortel teh buleun panjang. Mohon ieu teh wortel disamikeun sareng luweng. Aduh. Tong ditanya si Eva mah sabab naon pergi kamera. Mau bisa ngejawab banget jadi tutupan. Mau ditanya. Ulah. Ulah ditanya ke terus. Kayak jauh kamera gitu. Sok rek nanya naon? Pak, jangan nanang damang. Damang. Terus dipasihan. So atas sabaraha kali, Pak? Sabaraha kali? Tua
nah maksud teh. Dua kali itu. Oh gitu. Oh kenang-kenangan iraha deui ka dieu abdi teh. Penak deui teh meureun kewe boboran. Aduh, buatin jadi topnya. Mau kita yang kayak ditempokkan tuh yang itu ini aing harus taruh unggulnya. Ini serius. Jadi serius kieu. Alah buatin turun tidak teh ngadak-ngadak darah tinggi. Sen katanya kumaha? Anu tadi nuju recet jadi jempling. Serius. Aduh. Kamu mau diketuk polisi. Cacakan tuh kamera eta. Astagfirullah. Iya kan ditunggu teuing Gusti, teuing kakak Thailand. Si Elin. Naonnya? Abi teh atuh pananya bade lebet kana YouTube bade dangdut surat. Bade dituduh gaduh, kijam tiung aduh. Hanya tahu ieu teh ditiung. Moal. Ayo makanya tadi tiungnya. Jadi mulai suara. Tadi kita wortel, ayo di bumi toh. Katanya lagi rumah kuring. Jadi lain miara domba, miara duda, cenah gitu. Miara duda, cenah gitu. Abi atuh cek abi ge hanes teh make gaun. Erek di YouTube aja, Pak. Bang heula gitu. Make up, di blush on gitu. Hadiah tuh Dewi. Buru. Nah, di dia hari damu. Kita hari damu lain hari damu ini. Hari ku baceo mah teu kudu senam wae. Senam birir. Cek. Satu. Tah, yang abi bade naras ya Bu Ibu atas warung. Warung ku naon ya da kalau naon abi teh. Baceo. Mohon. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam. Mada Ramang. Alhamdulillah. Ayeuna abi bade narasnya nyuhunkeun kanggo calon kedua mempelai. Doa terbaik gitu ti ibu-ibu dapur. Iya, siap. Sok doa naon yang terbaik kanggo kedua mempelai. Mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Nah, ibu atuh kade mamahna.